Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Aja Rohimah. Abdi ti kelas 10 IPS 3. Abdi bade nyaritakeun sakedik tentang virus corona. Virus corona merupakan koleksi virus anu tiasa ngaus sistem pernapasan. Dina sababaraha kasus virus ieu ukur nimbulkeun infeksi saluran pernapasan hampang seperti flu, tapi virus ieu oge tiasa nyebabkeun infeksi saluran pernapasan berat. Gejala coronavirus jangkitan virus corona atanapi COVID-19 tiasa menyebabkan penderita mengalami gejala flu sapertos muriang, irung lemut, batuk, nyeri tikoro, sareng nyeri sirah. Nalika ningali dokter, langsung ningali dokter upami anjeun mendakeun gejala infeksi virus corona atau COVID-19. Menandakan gejala infeksi virus corona atau COVID-19 sapertos anu kasebut di luhur. Anu disebut di luhur khususna upami gejala muncul 2 minggu satos balik ti daerah anu ngagadukeun kasus COVID-19 atanapi berinteraksi sareng penyebaran virus corona. Upami anjeun bisa kakeunaan virus corona tapi moal ngalaman gejala non wae. Anjeun henteu kedah angkat ka rumah sakit pikeun pariksa, tinggal di bumi selama 14 dinten sareng ngawantes kontak sareng batur. Sabab infeksi virus corona atanapi COVID-19 disebabkan ku grup virus anu infeksi dina sistem pernapasan. Disangka yen virus mimitina dikirimkeun ti sato ka manusia. Tapi eta engke kapanggih virus corona oge ditularkeun ti manusia ka manusia. Iji jalma tiasa napi COVID-19 liwat. Sabaraha caranya eta ngahajang ngambekan cidu tina penyebaran atanapi batuk tina COVID-19. Tahan sungut atawa irung tanpa ngumbah leungeun heula saatos nyabak hiji barang anu kapangaruhan ku celaitina penderita virus corona atau COVID-19. Sapertos ngarampa tanapi ngaterkeun panangan virus corona tiasa nginfeksi saha wae, tapi pangaruhna bakal langkung bahaya atanapi bahaya upami lumangsung di jalma kolot, ibu hamil, jalma anu geuring atanapi jalma anu sistem kekebalanna lemah. Infeksi virus corona tanapi COVID-19 ieu tiasa dirawat, tapi aya sababaraha langkah anu tiasa dilakukan pikeun dokter pikeun ngirangeun gejala sareng nyegah penyebaran virus corona. Penderita COVID-19 ngajalankeun perawatan sareng karantina di rumah sakit anu tujuk ngayongkeun nyeri demam sareng nyeri anu aman sareng kanyaa pasien. Dina kasus pertama infeksi virus corona tiasa nyebabkeun kompleksi serius ieu. Hindarkeun angkat ka tempat umum anu rame kalayan sama. Anggo masker upami maju di tempat umum atanapi balera. Ngumbah leungeun anjeun secara teratur atanapi hand sanitizer. Santeuna 10% alkohol santos ngalakukeun kagiatan di luar bumi atanapi di tempat umum. Sakieu bae penjelasan ti abdi, mugi bermanfaat kanggo urang sadayana. Mugi dipasihan sehat sareng. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.